Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillahnya Kang Arit biasa nepangan deui. Nepangan mitra-mitra sadayana maksana mah mitra bade ngadongeng. Sejapang hiburkan mitra-mitra. Mudah-mudahan we atuh ku ieu dongeng sakedik demi sakediknya kasesah teh tiasa nyinglar heula sok salosa mentawisnya mitra-mitra. Dan namina kasesama ari namina hirup kumu di alam dunia banyak moal lepas nanging nu ageng sareng nu alit anu tiasa menghadapina sareng nu henteu. Dongeng Sunda anak yatim piatu seri ke-18 kamari teh mitranya anu kakantun teh nyaeta nuju nyarioskeun Jang Darma anu dipegat ku si Jawer sareng si Tutung. Begadinya mitra sumangga supados teu gantung dangun ieu acara dongeng sudah urang kawitan bae. Dar ah gancang malikeun awakna corelat, awakna ngacorelat sukuna ngalayang, maksudna mah arek ngajejek si Rajang Darma. Tapi Jang Darma ge lain Jang Darma nu baheula atuh mitra. Tapi Jang Darma ayeuna anu dina tingkat pangartina jeung wawasena geus kahitung cukup. Kituna teh Jang Darma rikat ngagiwar ka kenca bari ngetik mumuncangan suku si Tutung. Jang Darma dina ngagunakeun jurus orai maca, orai macok, yok peletak koak. Si Tutung ngagoak. Bari kituna teh awakna ti beubeut kana tanu. Memuncanganana ngadak-ngadak pareuh kumaha we anu diseureud ku engang. Aduh, panas, aduh nyeri, aduh. Kitu cek si Tutung. Kituna teh si Tutung bari gegerungan. Ngararasakeun sukuna anu nyeri dararek panas tur bari. Kunaon Mamang? Umarurung nah teu raraos. Mamang tong maksakeun teuing atuh. Saupamina teu raraos mah kitu ceuk Jang Darma. Bari merong ka si Tutung. Hari-hari ka si Tutung jeung si Jawer teh bisa ngomong. Boro-boro bisa ngomong anu pogo mah ngararasakeun ka nyeri we. Atuh pok deui Jang Darma nyarita deui. Aduh Mamang, kunaon? Mane jarempling sigana mahnya Mamang duaan leres teu raraos. Keun atuh ku abdi urang landongan. Kitu ceuk Jang Darma. Bari kituna teh nyampeurkeun ka si Tutung. Anu keur gegerungan ngararasakeun ka nyeri. Tantap warah gerawak. Awak si Tutung ditewak terus diangkat ka luhur. Bari kitu teh Jang Darma sameme ngangkat awak si Tutung ngawatek ajian kabedasanana. Kuatak ajian kabedasan ngan cagerewel awak si Tutung diangkat.
bangun hampang naker. Anu saterusna awak si Tutung ditinggangkeun kana awak si Jawer. Heuk, blung, sorana menit tarik. Dua awak diadu, si Jawer jeung si Tutung ngagarwak satarikna. Awakna diadukeun, sirah si Jawer diadu jeung sirah si Tutung. Menengah belatruk mata kelinu kadengena bakat kutari. Tina sirah si Jawer jeung tina sirah si Tutung ngaberbaik getih. Dua nana ngahargung marurung bari aduk songkol. Anu saterusna dua nana les teu inget di bumi alam. Duka teuing kumaha nasibna si Jawer jeung si Tutung. Anu puguh mah ningali dina kayanana awakna ripuh. Geus puguh kitu mah Jang Darma terus nyokot di gembolan, nyaeta gembolan bajuna, terus dipanggul tuluy indit tidinya, nyaeta nuju ka imahna. Ari harita kasampak mitra, Aki Wadi jeung biasi keur ngobrol we. Keur ngobrolkeun basa aya keneh Mang Uri kumaha kalakuanana ka Jang Darma. Cek biasi, untung cenah Aki aya Aki. Sareatna jeung wasilahna Yaki, lamun teh Yaki duka teuing kumaha cenah Jang Darma. Aki mineng pisan cenah Jang Darma disiksa. Mineng pisan Jang Darma anak yatim piatu Aki teu dipasihan tuang. Mineng pisan Jang Darma sarena di kandang domba. Abdi Aki teu bisa kukumaha, abdi teu bisa walakaya, abdi teu bisa nulungan. Lamun abdi hayang merek ka Jang Darma, lamun Jang Darma keur disiksa, eta ge Aki maling-maling. Harita mah cenah Aki abdi emut keneh. Budak teh teu ngarareunah nyaeta panas tiris. Bibirna nepikeun ka genteul. Lain diubaran tapi disiksa ditenggelan ku si Uri. Nenggelan Aki kawasa kasato. Barijeng lain diubaran malahan mah dijurungkeun titah ngarit. Obiasi kabeh diterangkeun kumaha kalakuanna Mang Uri salila ieu. Aki dari cek pangemut abdi mah ngaranna si Urik mah lain jelema, tapi iblis anu miraga sukma kana dirina. Abdi sabenerna mah Aki tos kabur ti ieu tempat, nanging abdi ditehangan terus abdi diancam. Nya kapaksa abdi teh ka dieu deui Aki. Tahayeuna Jang Darma tos mulang deui ka dieu. Abdi muji syukur ka kersana Dat Ilahi Robi Allah Azza wa Jalla nu tos nyalametkeun. Nanging perasaan abdi benten Aki. Abdi yakin benten sabab ari namina si Urik jelemana dendaman. Pasti manehna ini ti dieu sok sanajan bari kabur,
bakal neangan cara karena sajang Dharma aki gitu cek beasi. Nyai urang mah ulah leutik hate arek kitu rek ieu sanggakeun kanu maha kawasa jeung cek aki ge ari masalah tulung tinulungan mah sawajarna jeung sapantesna sok sanajan aki teu dulur teu baraya cek jalur diri pribadi mah aki teh teu dulur teu baraya kajang Dharma teh. Tapi lamun diingetkeun kaluhurna pan urang teh asana ti Kangjeng Nabi Adam jeung Kangjeng Nabi Hawa nyaeta ti ibu Siti Hawa jeung pancek dina keterangan ge di mana-mana muslimah dulur tah ayeuna nyai aki ge bunga sok sanajan kumaha nyai ge ngilu andil keur nyalametkeun jang Dharma ari aki mah celak putih celak herang teu aya implik-implik pedah jang Dharma loba warisan pedah jang Dharma loba harta banda henteu nyai ari keur aki mah estuning aki mah nulung teh bener nulung sabab ari ngaranna anak yatim piatu deudeuh teuing budak sagede jang Dharma mah keur meujeuhna uruseun keur meujeuhna kudu dipikanya dipikadeudeuh ku indung bapana ari ieu pan geus sidik ditengteinganan kudu jadi pamana kitu cek Aki Wahdi keur ngobrol kitu aya anu uluk salam siareng jang Dharma geus nepi ka dinya kituna teh bari ngabales dapanto teh muka molongo atuh angin teh meuni genah ka jero imah jalu geus datang deui kitu cek Aki Wahdi mohon Aki nanging abdi tadi teh menakan kajantenan anu pikareuwaseun ke kitu cek jang Dharma atuh ngadenge kitu mah Aki Wahdi jeung biasih beuni rareuwaseun pok Aki Wahdi nanya aya pikareuwaseun naon jalu sok nyar-nyar pihariwangeun kolot kitu cek Aki Wahdi bangun anu panasaran pisan pok biasi nanya nya aya naon jang aya pikareuwaseun naon sok nyarita ka bibi jeung ka si Aki kitu cek biasi ge sarua reuwas kieu Aki oge ka bibi anu saterusna jang Dharma nerangkeun ti mimiti datang ka imah nyaeta ka imahna Aki Wahdi yen cenah kunci imah teh ruksak sigana mah anu nyokel da tapak bedog tapi ari barang-barang mah cenah Aki bibi teu aya anu ical ngan panto hungkul anu ruksak teras cenah di jalana abdi dipegat ku dua jalma
nyaeta anu ngaranna Mang Jawer jeung Mang Tutung, nyaeta anak buahna Ki Jurang. Anjeunna teh cenah Aki bibi keukeuh hoyong gembolan, nyaeta hoyong gembolan acuk anu dicana ku abdi. Tapi cenah ku abdi teh dipasihkeun, da abdi peryogi. Da upami seueur mah cenah nya ku abdi ge dipasihan. Pan cenah Aki abdi teh gaduh salin. Nya ku abdi teh cenah Ki dipertahankeun dugikeun ka abdi Tarung jeung Mang Jawer jeung Mang Tutung. Tah kitu Aki oge bibi cariosna mah kitu ceuk Jang Darma nungtungan caritana. Oh kitu. Teu nanaon Jalu, eta mah hitung-hitung keur praktek we, praktek latihan. Keun bae ameh leuwih lancar urang dina jurus. Pan ari latihan jeung Aki mah ngan saukur latihan biasa teu dipraktekeun. Lamun neunggeu pan teu neunggeu nyaan ari jeung Aki mah. Teu nanaon aya alusna, kitu ceuk Aki Wahdi. Pok biasih nyarita Aki tangtosna Aki eta teh nu ngaranna si Gendeng atawa Ki Gendeng oge pasti Aki bakal ka dieu. Sabab manehna tos biasa ka dieu. Lamun manehna hafaleun yen sobatna nyaeta Ki Jurang geus paeh atawa geus eueuh, pastina manehna bakal males pati. Kitu ceuk biasi. Nya teu nanaon Nyai, teu nanaon. Manehna rek ka dieu mah ceuk Aki ge tong hariwang. Urang sing yakin kana pitulung Allah nu Maha Kawasa. Insyaallah urang sararea bakal ditangtayungan. Atuh meureun Aki kudu ditakdirkeun palastra dina ngaranna atawa dinu ngaran ku si Ki Gendeng teu jadi masalah. Jang bulan 14 teu geuneuk teu maleuk meukeur Aki Nyai. Aki ulah nyarios kitu. Lamun Aki teu aya, abdi jeung Jang Darma bade minta tulung ka saha, kitu ceuk biasi. Reuaseun yen Aki Wahdi nyarita kitu. Nyai, ieu mah saupamana sabab takdir anu ngaranna maot teh loba carana, loba jalana. Sok sanajan ngan saukur kapacok orai ge ari geus mangsana mah nya maot. Ari kahayang mah Aki ge maot teh keur salat. Kahayang mah Aki maot teh keur ibadah, keur dzikirullah ka Allah. Tapi nya urang munajat we, urang naneda ka Nu Maha Kawasa. Kitu ceuk Aki Wahdi. Sok Jalu teuneun eta gembolan teh sakalian beresan. Diajar tong nitahan si biasi karunya. Kitu ceuk Aki Wahdi.
Mohon mangga Ki. Anu saterusna Jang Dharma terus kaanggona nyaeta rek meresan pakaian. Cag mitra-mitra, Aki Wahdi Jang Dharma jeung biasih urang tunda heula. Urang teudeun dihaneulem sieum, urang tunda dihanjuang siang, paragi nyokot ningalkeun mangsa datang urang sampeun deui nya mitra. Ayeuna urang malikan deui ka Mang Urik jeung Mang Kohok. Harita Mang Kohok jeung Mang Urik lumpat sakalampet. Tasirikna tunggul dirarung catang dirumpak sagala digajelengan ku sieun-sieunna. Asa geus cek we bedog Aki Wahdi kana beuheungna. Jeung pangpangna mah ngarasa gila basa Ki Jurang sapat beuheungna. Geus ngarasa jauh ti lembur atawa ti imahna reg Mang Urik eureun. Kitu deui Mang Kohok ge areureun. Awakna geus jibrek ku kesang. Kituna teh bari ngahegak. Tikoro asa garing lumpat satarikna. Bangetna beureum bakat ku capek. Anu saterusna Mang Urik jeung Mang Kohok gek diuk dina akar kai. Bari awakna nyarande kana tangkal kai. Pok Mang Urik nyarita. Aduh Mang Kohok. Cilaka geus kieu wah. Kumaha Ki Jurang geus paragat jawana. Wang harta geus dicokot. Dicokot si Dharma. Wah, amun geus kieu Mang. Kitu cek Mang Urik. Bari kituna teh ngahuleng bingung taya tungtungna. Pok Mang Kohok nyarita. Alah, mohon kan. Aduh, tos kieu mah sigana sasah deui kanggo ngarabut eta harta pamualan dina kengingna gegan pasti pakalami. Kitu cek Mang Kohok. Ya Mang, aduh, pamana minta tulung sahaya. Aduh, kurang ajar eta si Wahdi. Aki-aki peot si kurang ajar. Aduh, asukan teh moal mantok deui nu gelo teh aduh. Kitu cek Mang Urik. Kituna teh bari kukulutus. Keur kitu teu kanyahoan aya sora anu seuri. Sorana sora aki-aki. Mane jelas pisan eta anu seuri teh siga anu ditomplokeun kana ceuli. Karena naon Jang? Siga anu keur bararingung kitu. Cek eta sora. Atuh Mang Urik jeung Mang Kohok mane ngarenjag. Dewas lain di kieuna. Jeung teu kanyahoan we. Di mana datangna eta si Aki nyaho-nyaho geus aya hareupeun Mang Urik jeung Mang Kohok. Oh mohon Aki abdi teh